jalma-jalma badalu anu ngagaranti hukum wa anil haqi an ge mujawajah wa anil haqi jeung nu bener teh diliwat gitu mujawajah ngaliwatan perkara nu bener adalu diadegeun ku manehanna diadilkeun walil harami akalu jeung kana pangharaman sok ngadalahar sok ngadalahar kana pangharaman anu bener sok disalahkeun anu salah dibenerkeun jauhan Qalahul Pusni nyarioskeun kana ieu cariosan Imam Pusni wal haramu jeung ari nu dingaranan haram min haitsu wasfihi tina kira-kira sifatna eta haram teh bil hurmati ku pangharaman ma setiap perkara tawa ada anu ngancam sa Allah Gusti Allah murtaqibahu ka jalma anu migawena eta perkara aepa ilahu tegesna ka jalma anu migawena eta perkara bila udrin kalawan henteu aya sabab udur bil iqobi ku pirang-pirang siksaan inu dingaranan perkara haram teh setiap perkara anu diancam ku Allah dibere siksaan ditibakeun siksaan aya bi wuqu'il iqobi fil akhirati tegesna ditibakeun siksaan fil akhirati di akhirat adlan minhu ta'ala karena keadilan Allah Ta'ala keadilan ti Allah lain Allah nyiksa dolim Allah ya Allah mah teu ngadolim tapi ku Allah ditibakeun siksaan teh adlan minhu ta'ala keadilan ti Allah sabab Allah mere ganjaran ka jalma nu ngalaksanakeun parentahanana ngajauhan laranganana kusabab keadilan Allah Allah nyadiakeun siksaan pikeun jalma anu teu migawe parentahan Allah nu migawe larangan Allah wayakpi jeung cukup fisidkil iqobi dina ngabenerkeunana siksa wujuduhu ayana siksaan tong kudu make aya bukti segala cukup ayeuna ngabenerkeun ayana siksaan teh ku urang ngayakinkeun bahwa siksaan ti Allah teh aya urang mosok geus kudu bukti wae yakin cenah ayeuna mah cenah wujuduhu liwahidin minal usati bahwa siksaan ti Allah teh aya pikeun jalma anu maksiat ma'al afwi an ghairihi sarta aya na pangampura tinu sejen apadahu maedahkeun kana ieu cariosan sa al mahali Syekh Mahali wa wa'ada jeung ngajangjikeun Allah tarikahu ka jalma anu ninggalkeun pangharaman aya imtisalan tegasna nu ngalaksanakeun bisawabi ku ganjaran ngaran haram teh matawa adallahu murtaqibaha wa wa'ada tarikahu bisawabi hiji perkara anu diancam ku Allah disiksa jalma nu migawena dijanjikeun ku Allah ka jalma nu ninggalkeun eta perkara teh ku ganjaran pal imtisalu mangka nu dingaranan imtisal huwa ari nu dingaranan imtisal teh bi ayyaku panapsahu yen nyegah eta jalma kana dirina anil harami tina migawe pangharaman lida innahyi syar'i karena aya na pangajak cegahan tina agama diri teh hayang migawe pangharaman tapi ditahan sabab nyaho ceuk agama teh ulah bihilapi malau tarokahu beda deui masalah lamun teh mah eta jalma ninggalkeun pangharamanana teh li nahwi khaufin min mahlukin karena aya na rasa sieun ti makhluk
au hayain minhu atawa karena aya rasa era ti makhluk au ajaja anhu atawa teu sanggup teu mampu rek migawe pangharaman pala yusabu alaihi mangka moal menang ganjaran. Henteu mabok teh karena era misalnya, henteu mabok teh karena sieun ku makhluk atawa teu mabok teh teu kabeuli we rek meuli minumanana. Teu judi teh era cenah ku makhluk, teu judi teh sieun kanyahoan ku kolot, terus sieun kanyahoan ku babaturan, teu judi teh eueuh keur taruhanana, moal menang ganjaran teh teu judi ini. Ninggalkeun perjudianana ge teu boga ganjaran. Mun karena era, karena sieun atawa karena keur teu boga duit keur masangna. Rek maling teh era, rek maling teh sieun, rek maling teh geus teu kaduga we geus kolot geus ripuh. Eueuh ganjaran ninggalkeun maling teh kusabab nu tilu eta karena sieun, karena era atawa karena geus teu sanggup cenah geus kolot geus era cenah rek pulang paling eueuh ganjaran ninggalkeun. Udah teu boga dosa wungkul teu malingna ge. Ganjaran mah eueuh. Lamun ninggalkeun pangharaman ditinggalkeun karena ayeuna aya na parentah larangan tina agama. Rek nginum arak teh ceuk agama haram teu hoream. Rek judi teh ceuk agama haram, rek maling teh ceuk agama haram, ninggalkeun we kana eta perjudian, maling jeung nginum arak teh boga ganjaran. Wakada jeung nya kitu deui teu meunang ganjaran. Wakada lan kaya ikilah iki palayu sabu. Intarokahu lamun ninggalkeunana eta jalma kana pangharaman teh bila qosdin teu aya tujuan kunaon make eureun hayang we teu boga tujuan hayang ngeureunkeun teu boga tujuan karena dilarang ku agama teu boga tujuan karena era karena sieun atau karena teu mampu ninggalkeun we teu boga ganjaran tina ninggalkeun pangharaman. Kama pitakri Syekh Ahmad Ad-Dimyati seperti cariosan nu aya dina kitab takriran Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Paslun fi auqati sholatil maktubati wallahu a'lam.